wabarakatuh. Nah, saya ketemu lagi sareng A Jim. Nah, kita mengenal tentang akronim bahasa Sunda. Tah, biasana ieu teh di bahasa Sunda mah seueur pisan samodel tilu makanan welah contoh. Nah, nya yuk kita mengenal nama-nama akronim makanan atau benda dalam bahasa Sunda. Salah satunya sok sering jajan. Kan bahasa Sunda mah seueurnya akronim-akronimna modelna batagor, cilor. Tapi eta teh aya artina teu samata-mata sekedar makanan wae. Ari batagor tah si sok kasih Mang Ahmad. Bakso tahu goreng. Batagor, bakso tahu goreng nih contohnya. Terus naon deui Cireng. Aci digoreng. Aci digoreng tuh Sunda mah. Gehu naon Gehu. Toge jeung tahu. Nah, makanan-makanan di Sunda ya akronim atau singkatan gitu jadi makanan tapi disararingkat tapi aya memang sesuai gitu sareng makananna sapertos kieu cimro, comro, cimol, comet teh comro lemet. Nah, sementara comronya sendiri artinya oncom di jero. Aya deui anakna comet nyaeta comro lemet gitu tah. Pisang non colok ya? Pisang coklat. Coklatnya tapi dicolok kan. Pisang coklat atau pisang dicolok. Terus ya colenak. Nah, colenak teh sejenis makanan yang terbuat dari tape ya, peuyeum. Tapi dikasih kelapa gitu ya, kelapa sama gula disebut colenak. Colenak teh memang tidak sesuai gitunya penyebutannya eta peuyeum, tapi dicocol teh enak gitu. Jadi namina peuyeum nu dipasihan kalapa teh colenak gitu tanya. Terus naon di cilung. Tah anu digulung. Ini karesepna mun di sakola aci teh digulung tah si mang-mang nu icalan cilungnya. Cilung teh lebetna teh aci tapi digulung. Aya deui kan tadi mah comronya. Comro teh oncom di jero aya comring. Comring naonnya tah? Comro digoreng, comro goreng, comring. Enggak masuk. Comring. Oh, comring. Comro garing iya comring. Comro garing. Lamun pisang mah aya pisgor, aya piscop, aya pismol. Ya, piscop pisang coklat. Pisgor pisang goreng. Pismol mah pisang molen. Orang Sunda mah pinter pisan nyingkat-nyingkatkeun makanan teh nya. Ayat anu lebetna eta geuningan cau. Ciu naon cik? Aci jeung cau. Ciu. Satu itu cimin cilok mini. Bukan jajang cimin iya. Cilok mini. Nah, terus aya deui tadi makan comro iya misro teh ti ubi eta mah ti bolednya misro amis di jero nu lebetna teh gula beureum anu ieu teh anu resep teh anu ti kurupuk cipuk teh nyaeta aci kurupuk tah sok aya di jajanan barudak SD di sakolahnya sok aya cipuk di kantin-kantin teh. Cipuk terus cilor. Aci telur. Jadi aya cilung, aya cilornya. Ari cilor mah aci jeung endog digulung oge nya, digulung. Terus aya oge sukro cenah. Sukro teh suuk di jero cenah. Nah, teman-teman, itulah makanan yang memang sudah terkenal ya di masyarakat Sunda pada umumnya dan memang sudah terkenal singkatannya gitu ya. Dan sering kita jumpai makanan-makanan tersebut ya di urang Sunda, terutama yang terkenal teh panginten batagorna ya, batagor Bandung. Batagorna teras colenakna nu tinu peuyeum.
Nah, untuk teman-teman yang mau berkunjung ke daerah Sunda, Bandung, Sumedang gitu ya. Tahu mah teu ayanya. Tahu mah nggak ada akronimnya. Tahu misalkan udah ayanya. Kayaknya enggak. Nggak ada. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalau misalkan kalian datang ke Bandung, ke Sumedang, ke daerah-daerah Sunda, pasti kalian akan menemukan makanan-makanan tersebut. Dan dijamin enak-enak ya. Apalagi kalau misalkan cireng gitu dikasih bumbu saus kacang itu enak sekali ya. Dan sekian dulu ya. Kita barusan membahas tentang makanan-makanan yang mengandung singkatan-singkatan dalam bahasa Sunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.